Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Raja sihir datang ke Indonesia ti Amerika David jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana anu dibanggakeun kunya jamaah datang atuh ka urang mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu na eta mah lain urusan datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae ngan teh dilawan aya teu usah ulah sebab bahaya teu mana aya cerita di luar negeri aya cerita Nyi Roro Kidul make jilbab di urang mah Roro Kidul make jilbab saha cenah eta anak ente tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang neliti perdagangan perpolitikan neliti perpolitikan kekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan nah bisa ditembak di imah ya nah tembak waing sia si eta tes tembak ini lompat sorangan neangan sakumaha beusi persanian jeger teu puguh di mana nu nembak eta kan nu hesena dah cenah kieu mah dongeng dong atuh dongeng-dongeng geulana billahi minasy syaithanir rajim liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun Allahu a'lamu bimaradil liwi qadar penienta datepakeun ya Allah al-haqqa ing haqq wa yumtilalan ngapus ya Allah ya maka tegese ngapus ya Allah al-batila ingkang batil al-kufur tegese kufur walau karihal mujrimun lan sanajan sengit sapa wong kang doraka kabeh al musyrikun tegese wong kang musyrik bedzalika ing mangkono liwigol haqqa zalika ing mangkono liwigol haqqa ayat ieu sangat bersejarah bagi pejuang-pejuang dibaca diteliti lain bae pejuang-pejuang Islam anu merasa dibantu oleh malaikat kemenangan anu luar biasa bahkan kafirin Nasrani Yahudi jeung sajabana membaca sejarah ieu dalam kekalahan peperangan anu luar biasa sehingga datang ka ayeuna terus hasud dikembangkeun ingin membalas atas kekalahan kafir saat eta terus datang ka ayeuna sejarah membuktikan kemenangan mukminin perang Badar kafirin sangat sakit maka terus-terusan kafirin hayang ngahantem mukminin teu geus kurang kumaha diperjuangkeunana Palestina tetap Yahudi merasa sakit terhadap Muhammad kokolot jana sesepuh jana pemimpin jana anu kunyana sangat dibanggakeun Abu Jahal tumbang
di Badar. Berikut pemimpin-pemimpin anu lain. Nyerinya na. Waduh, Abu Jahal urang koit cekna teh. Waduh. Wadek jana karasa nyeri terus saya tak gair. Lain bae Yahudi nu aya di Palestina. Lain bae Yahudi nu aya di Baghdad. Lain bae Yahudi nu aya di Suriah. Yahudi nu aya di Indonesia sarua. Hayang ngaleungitkeun pemimpin-pemimpin Islam. Lantaran ngarasa nyerinya teringat, wah, kita perjuangkan sesepuh kita Abu Jahal supaya hidup kembali di Indonesia. Ih, goblok merenya. Nah, itu saru aja deh kos gitu. Ngarasa nyeri ya lagi. Antaknya nanyain Abu Jahal di Cikupa aya di Tendenan. Di Pasar Kemis aya Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Cepatan aya di Cilawak ruang aman. Abu Jahal modern. Masya Allah. Kangjeng Nabi tega instruksikan sahabat untuk menghadang Ir. Artina Ir teh rombongan pedagang. Jumlahnya cuma 40 do dipimpin ku Abu Sufyan. Setelah berangkat di Madinah, Abu Sufyan geus nyieun mata-mata. Ternyata mata-mata langsung ke Mekah. Abu Sufyan lewat pinggir kali untuk menyelamatkan rombongannya. Cek Abu Jahal salametkeun rombongan Abu Sufyan untuk kelangsungan negara urang tanpa didukung oleh perekonomian anu tinggi, negara urang bakal hancur. Hiji-hijina kelangsungan negara Mekah adalah perdagangan nu dipimpin ku Abu Sufyan. Kalau sampai dihadang ku Muhammad, acak-acakan urang. Maka untuk mempersiapkan Mekah, mempersiapkan hadangan-hadangan Muhammad, siap tempur 1000 prajurit dikerahkan, seluruh prajurit di Mekah dikerahkan. Jitu-jituna naik kuda, jitu-jituna naik onta. Berbagai perlengkapan perang, ya pedang, ya panah, dan lain sebagainya dibawa. Sabenerna henteu maksud perang, ngan sakadar besi. Iya, pedagang-pedagang dihadang ku Muhammad, kakarak urang perang. Pasaling singan jalan. Kueri pedagang lewat basisir, salametlah datang ke Mekah. Abu Jahal beserta rombongan geus berangkat menuju Madinah. Setelah dicek ku Kangjeng Nabi, ternyata lolos rombongan pedagang teu kahadang ku Kangjeng Nabi. Setelah tekahadang ku Kangjeng Nabi teh didinya teh instruksi Gusti Allah Muhammad lain haju cicing anjeun teh. Lantaran ieu rombongan pedagang mah rombongan hanya saeutikan ngan sakadar 40. Tetapi itu rombongan anu datang ti Mekah 1000 prajurit dengan berbagai kelengkapan. Kuda, oda, senjata. Geus datang ka Badar. Kangjeng didatangan ku malaikat Jibril alaihissalam untuk siap tempur jeung rombongan prajurit 1000. Sementara Kangjeng Nabi ngan sakadar 300-an. Ge henteu bawa perlengkapan anu optimal. Lantaran ieu mah ngan sakadar deuk ngahadang rombongan pedagang. Tidinya lah mulai sahabat-sahabat ngarasa lemah.
kumaha urang menghadapi rombongan anu sakitu poharana. Masya Allah. Kangjeng Nabi ngangsongkeun permasalahan musyawarah. Aya dua cek Kangjeng Nabi. Satu rombongan pedagang, nomor kedua rombongan Abu Jahal. Anu geus dipersiapkan dengan perlengkapan senjata. Jeung penunggang-penunggang kuda anu situ. Berikut penunggang ontak urang cek Kangjeng Nabi hanya 313 ulah balik deui ka Madinah. Pilih di antara dua, hanya sekedar rombongan pedagang nuku urang bakal dihadang atau urang bakal menghadapi musuh urang anu 1000 sakitu parana. Ya kabehan sahabat Muhammad, ya Rasulullah, hiji bae pedagang bae salian teh urang balik bae. Bahaya ya urang menghadapi eta, waduh atuh lain lalagan. Alaika bila'ir ya Muhammad ya Rasulullah wada'il adwa. Cak sahabat, hiji bae urang ir bae rombongan pedagang ulah sok macem-macem sebab urang perlengkapan. Kangjeng Rasul bendu pakodiwa Rasulullah. Ketika sahabat embung perang bendu Kangjeng Rasul, ya Allah. Di dia kakarek Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nyarios. Qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Hasana fil qaul, bahasa anu lemah lembut. Sa'ad bin Ubadah geus sarua. Ya Rasulullah. Sebab katingali wajahna bendu. Bahaya cek Abu Bakar. Bahaya gede, bendu Rasul, bendu Allah. Namun Allah geus bendu cilaka urang. Unzur amraka famdi fihi. Wallah law sirta ila adan ma takhallafa anka rajulun midal ansar. Perlihatkan dan pertunjukkan perintahmu ya Muhammad, ya Rasulullah. Langsung ke naon cita-cita anjeun wahai Rasulullah. Dek berangkat kemana demi Allah? Lamun anjeun berangkat wahai Rasulullah, ulah ni ka karak nagara Badar leutik deket ka Adan. Moal aya nu tersisa saurang-urang acan, kami bakal berangkat biru apapun yang terjadi. Tah kakarak lega hate, nginahin perasaan. Urang lamun boga sahabat kos kitu mantap biasa. Ieu kumaha ieu urang rek ngariung mangkane hujan. Ulah di dalam hujan, penting dalam berkat mah. Wah. Beres. Anak buah kacau ya. Geus berkat mah lulu asal geus kos kitu bae ge eleh perang geus ka jadi hukum. Iya do bantak Jakarta jadi acak-acakan lantaran aya berkat nyesep. Aya berkat teh jelundup ka ustad ka kiai. Mata kana diacak-acakan dia lamun berkat moal kudu acak-acakan. Geus puguh pejabat mah emangnya nama juri berkat. Tapi iya ka kiai-kiaina masa sih Islam kudu milih kafir gitu bae heula. Masa si kiai kudu milih kafir? Habib masih kene mamawa kafir kene bae ieu mah keur carita. Lamun nyada berkatan mal mungkin kajian kumaha berkat eta jahat eta berkat eta. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sejuta kali kitu teu beres aturanana, tapi lamun jelema Islamna ulah mementingkan berkat geus ngeunahkeun jasa. Eta kan hese saha si jelema kuari. Hai, dak, awas ya lamun milih eta. Hai. Diberes. Dak, sing adanya. Awas ya nya. Boleh milih eta. Menang saminggu diberes. Hai. Milih mah milih urang. Ngan atur ada dula deuleu bae. Bere deui. Kieu dak. Negara urang kan lain negara Islam, demokrasi lah.
Soalnya mah nu penting mah dek kafir tadek saha nu penting bisa mimpin kitu bae sih jadi pimpin ku Islam kitu dipimpin ku kafir kitu. Pan dia kiai jadi kieu ngomongna ya. Kamari mah awas ya. Awas ya. Kadua kali awas ya sing ada. Katilu kali dak atuh lah. Kaopat kali berkat eta berkat ulin. Berkat ulin. Eta kos kieu. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan diamankan tina berkat-berkat kos gitu. Diberi jariji orang maka berkat-berkat kos gitu. Diberi berkat jamal kebal ditinggalkan paeh kan ku orang. Kumaha lamun orang ngadukung seeta di akhirat ka babawa. Na'udzubillah min zalika min dzalik. Nah, teu nyalahkeun nyanana nu nyalahkeun ieu da sahibul berkat ya. Allah. Nah, barang geus ngadenge Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar nu sakitu poharana kakarak Kangjeng Nabi patabassama Rasulullah mesem Kangjeng Rasul. Marahmai aduh luar biasa. Iyalah ketika Kangjeng berhadapan jeung satu rombongan pedagang jumlah 40 pimpinan Abu Sufyan. Yang kedua rombongan prajurit dengan penuh perlengkapan senjata rombongan Abu Jahal. Ya Allah. Kangjeng nyarita ke para sahabat, wahai para sahabat, rombongan pedagang telah berlalu. Tetapi aya rombongan nu leuwih dahsyat nu dipimpin ku Abu Jahal. Pilih setelah rombongan pedagang teu aya, urang kudu berhadapan jeung rombongan Abu Jahal. Rombongan Abu Jahal telah menghadap urang. Cek Kangjeng Nabi, pilih di antara dua. Urang siap hanya pedagang atau siap maju untuk perang melawan rombongan Abu Jahal. Inilah ayatna. Masya Allah. Bayangkan lamun urang tengah-tengah hari taker aya di rombongan eta de kumaha. Sakadar ayat 13 sementara perlengkapan eueuh. Mun urang aya di tengah-tengah eta rombongan Abu Jahal anu sakitu poharana geus dipersiapkan untuk perang. Jumlahna 1000 leuwih, mangkali 1000 bae heulana. 1000 ngalawan 300. Berarti 1 lawan 2. Taman 1 lawan 3. Ya Allah, ya Rabbi, coba ayo. Iyalah diabadikeun ayatna. Wazkur eling anjeun Muhammad, ingat anjeun Muhammad, iz ya'idukumullah. Waktuna Allah ngajanggikeun ka aranjeun kabeh ihda qaifataini kana 2 rombongan. 1 rombongan Ir pedagang jumlah 40 dipimpin oleh Abu Sufyan. Kedua Nafir anu geus dipersiapkan pasukan perang penuh persiapan persenjataan perlengkapan dan para. Annahalakum eta salah sahijina teh kudu di hareupan ku aranjeun. Sedengkeun wa tawaddun anjeun berharap anawati saukati takunu lakum sanyanya rombongan anu teu ngabogaan kekuatan nyata rombongan pedagang teh takunu lakum nailah nu bakal dihadapan ku anjeun. Anjeun mah berharap dengan sakadar rombongan pedagang bae. Hiji likillati ada dia saeutikan ngan 40 sementara urang 300. 2 wa ujadiha. Perlengkapan perang pedagang mah beda jeung pasukan perang. Tapi wa yuridullahu an yuhiqqa haqqa bi kalimati lain deui kehendak Allah
wa yuridullahu ngarepkeun Gusti Allah mayuhiqal haqqa kana ngajelas ngalahirkeun netepkeun hak bi kalimatihi kalawan kalimat Allah nu teu Allah dek nembongkeun Islam dengan peperangan Badar nu saeutik muslim ngalawan kafir nu loba. Jang contoh Allah kari dek ngabeakeun kafirin anu tersisa di Mekah. Dihareupan ti dijakan ribut sahabat urangan sakadar neuk perang teh ngalawan pedagang tapi urang ieu ku Muhammad ku Rasulullah ti tengah hareupan rombongan Abu Jahal. Kacau kahayang urang mangan sakadar ieu doang tapi ieu kahayang itu mah kos kitu amat. Di dialah musyawarah tetapi bulan siap urang hadapi rombongan Abu Jahal 1000 rombongan nana bakal dihareupan ku 300. Ya Allah ya Rabb. Cek Kangjeng Nabi dengan tekad anu bulat lain ku kuantitas tetapi ku kualitas. Lamun urang ngabogaan keyakinan iman anu tinggi ka Gusti Allah lain urang anu perang. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallahu harama. Urang ngabalangkeun lain urang nu ngabalangkeun tapi Allah nu ngabalangkeun. Ketika dikenakeun lain ku urang nu ngenakeunana tapi ku Allah. Boro-boro eta cek Kangjeng Nabi. Kalapa ragag, korma ragag lain saragag ragagna kahandap ke ku Allah. Eta kalakai anu geus garing di luhur potong ku Allah ragagna ge ragag ku Allah. Ketika urang boga keyakinan bahwa leumpangna urang nang Allah, gerakna urang gerak Allah, ngabalangkeun panahna urang nang Allah. Allah Maha segala-galana saha nu jauh sakali ngabalangkeun ieu panah teureun cas. Saha nu jauh ngabubat babet pedang urang teh ieu dibantuan ku Allah nu urang teu jauh kege turun malaikat dan ngabogaan tenaga energi di luar kemampuan urang. Kakarak sahabat je ai kitu mah tuh mantap. Kan urang ge lamun eleh urang sieun ge ngandalkeun urang sakikieuna. Tapi lamun urang geus di luar kapasitas urang, urang boga kasieun. Urang boga kabogoh. Kemudian kabogoh urang telepon bae kudu berangkat. Mangka ning jam 9 peuting liwat kuburan rada maribis. Kan urang aya biasa sadar mah sieun aing ka dinya. Kuntianak aya di dinya, momonon aya di dinya, pocong aya di dinya. Tapi dengan tegad anu bulat demimu Sarwiti. Enggak sawah nu di deuleut, kuntilanak tinggal kuntilanak, pocong tinggal pocong. Gas minggir sia kabeh. Eta setan ge sieun heuh, aya setan rajana liwat yeuh. Setan ge sieun eta ge. Masya Allah. Nah iya numantak para waliullah numantak kok bisa kuat eta cicing di leuweung boga keyakinan anu luhur wanian amat eta Syekh Maulana Hasanuddin cicing di luhur Gunung Karang lantaran boga keyakinan anu luar biasa wanian amat eta teh Syekh Kal Sunan Kajir Jaga cicing di sisi kali tahunan boga keyakinan anu tinggi eta mah para wali-wali Allah. Ieu urang kuari hudang tek ti peuting kemudian mandi wudu tengah peuting poek mungkleng batur saat lelah sarare urang hudang bila perlu urang berangkat ka makam terus urang takorub di dinya kon teu sieun sih kasieun sebab nu di deuleu asal kabayar hutang. Wah, tong lain ibadah deui bae. Ingat aing daripada aing boga hutang ke ku polisi mendingan aing maca sholawat bae geus dimakan. Caknya nama sholawat bisa mayar hutang meureunana. Tuh hutang mah kudu duit lain ku zarah. Ieu mah boga hutang zarah salah. Ka hutang mah dagang ngajual sawah bayar. Lain di makam ge bae kudu teh getol amat hayang kabayar hutang ya ieu budak mal kebal dirantai budak ge. Salah.
jarah baik minta berkahna supaya jalan tuh masalah tapi nungguan duit ke geruduk ti dia mana orang ilah lalakon di zaman Belanda kamari ulah kaget engke aya bantuan ya nu puasa bae emang geus jelas tambah dibantu ge lantaran emang ti awalna ge boga rencana ieu kan zaman Belanda aya nu ngadadak dibere cai cek gagah disuntik pelerna cek gagah eta kos karari itu ngadadak aya nu datang ka ruhuna tah cekel ku sia gagah lamun memang endek dibere kemenangan urang kege aya bantuan ti Allah anu urang naget daun gitu ngaranna teh di luar nalar urang kaget urang iya tuh terus bae kos kitu dataga kuari kukula lamun dicaritakeun selama perjalanan ke Jakarta demo pertama demo kedua dan demo ketiga eta teh aya lalakon unik perubahan di negara geus sabaraha persen moal caritakeun apakah berubah ieu teh kepala negara pemimpin berubah jeung henteu na insyaallah ke di akhir kukula bakal dicaritakeun kumaha mau malwakah heula kumaha kekuatan ABRI kekuatan polisi kumaha di polisi teh kekuatanana emang solid apa henteu saat ieu setelah ningali pergerakan jeung kahareupna dibaca bakal kumaha jeung kumaha hehe atuh lain lalakon sakieu ge encan tarurun encan masih kene mararendem kene mendem atuh kipodoli jancan keluar sekali keluar innalillahi lah we Allah keur dideuleu sebab naon wali Allah mah teu sambarangan kudu aya irodah Gusti sebab salat nage henteu asanyana berangkat kos kitu nage ulah asanyana kudu aya perintah ti Gusti Allah lamun geus perintah kakara lamun can perintah doa biasa bae ke lamun geus perintah kakara ulah disangka emang kumaha gitu di Indonesia lalakona di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia tapi nu dikaji teh ieu mistikna orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia ditembak ngebul haju paeh teh diakui raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana anu dibanggakeun kunya jamaah datang atuh ka urang mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu na eta mah lain urusan datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae ngan teh dilawan aya enggak usah ulah sebab bahaya teguh mana ayat cerita di luar negeri ayat cerita Nyi Roro Kidul make jilbab di urang mah Roro Kidul make jilbab saha cenah eta anak ente tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang neliti perdagangan perpolitikan neliti perpolitikan perkekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan nah bisa ditembak di imah ya nah tembak waing sia si eta tembak ini lompat sorangan neangan sakumaha beusi persanian jeger teu puguh di mana nu nembak eta kan nu hesena dah cenah kieu mah dongeng doang atuh dongeng
itu sebenarnya ayat atuh ayat kading ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja di Banten teh aya dua kekuatan hiji maung nomor kedua orai lain lalaga kuari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garang ari eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh mun nyana hudang tek hulu jeung buntutna teh ngahiji lain sa Gunung Garang sa Banten tek bari nyana geus karek hudang doang aya naon emang ceng nyana teh rame amat ulah waka udang ulah waka deui ada ngaringkuk lamun eta geus kaluar pan aya anu pawang anu bakal ngagerokeun kokot aya naon saha anu bakal dicaplokna saha kiai nu mana tah si eta heula laile masih kene sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan sedengkeun hiji-hijina kerajaan inget kerajaan Yogyakarta tumbang Surakarta tumbang berbagai kerajaan tumbang inget Banten teu pernah aya sejarah tumbang tidak ada sejarah tumbang Banten apakah tumbang Banten aya masih kuari teh masih solid kerajaan Banten pokoknya asal geus udang ka mana ya Allah urang ngikos kitu aju resepan tah deh aju hayang pon perang aing ngarasa teu boga naon embung pan perang atuh urang mah kitu bae ngarasa lemah ngan teu sambarangan ke di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun orai lamun sumur jeung sumur can nyambung moal maksudna kumaha geus kos kitu bae sing ulah suka nyaho maksudna nyaho kitu bae heula cenah kieu hayang nyaho cuma dibere nyaho ge moal nyaho bae hese sia mah otakna ngan sajengkal tuh iyalah aya sejarah sok taliti kerajaan Sriwijaya kerajaan Fatahila kabeh geus puguh Surakarta Yogyakarta kabeh termasuk Cirebon tumbang tapi Banten teu pernah aya tumbang solid mantak kuari teh dipake kasieun huru-hara Banten cekelan Banten sing ada ulah datang ke hudang Banten hudang cilaka Banten gede cekelan di puntayangan ka mana arahna cekelan Banten ulah kena hudang Banten atuh geus nagara oyag Masya Allah kahiji eta dua mau emang eta TNI ngebogaan kitu lambang maung mana itu siapa singa we teu nyaho ajar jas singa weurna iya Banten lalaga negara mana daerah mana kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung negara maung teh kapan di Banten ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu ya aya maung gareng nu ngaji ka dieu mun hayang nyaho ieu maungan ngarupa jelema saha atuh si eta aya
udah ngobrol kan nyana sugan teh jelema mau di geus datang nyana wajana kiai leg-leg bae ish masalah leg-leg mau aung teh bisa disamat di Banten ngahariji jeung manusia mau teh di Banten tetumbang kerajaan Banten. Masya Allah karim. Iya, udah ngomong-ngomong maung di Banten. Waduh, si ade si aya maung. Tah jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah. Sugan teh lain maung. Wah. Marenya maung. Ji. Tuh, bantak sing ade. Geus bugu wae maung di Polsek, Polres eta mah geus. Iya mau loba. Iyalah Banten sekelan bari teu beunang hudang Banten Cilaka Banten lamun hudang aya keneh lamun aya jelema make iket bajuna hideung calanana hideung ha si ade eta aduh bakal ngondang maung teu sambarangan jelema tuh kos gitulah carita negara ieu teh terketahui ku orang luar negeri. Belanda sangat mengetahui, Amerika mengetahui kekuatan militer nama teu sabaraha Indonesia, tapi kekuatan etana. Sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda henteu gegeraan 300 tahun teh ngahaja. Lamun digegeraan harita teu bisa, tapi henteu. Henteu, sebab eta urusanna politik. Oh, iyalah Banten. Wah. Banten asal awas dia ku ngai. Wah, eta asal geus ngomong awas dia ku ngai. Aja dibere, aya japuk, tenang. Wes, tenang. Ya Allah. Da ye. Wa tawadduna aranjeun kabeh mami karesep nikah hayang dengan sakadar ngalawan nu teu boga kakuatan ya rombongan dagang tapi wa yuridu Allah mangharepkeun deuk ngalahirkeun haq dengan kalimat-kalimat Allah lek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqtada birul kafirin Allah deuk ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal tumbanglah kafir. Masya Allah karim liyuhiqal haqqa wa yubtilal batil maksudna Allah hendak tetapkan kana hak yakni Islam wa yubtilal batil hendak ngahapus batil yakni kufur dengan mudah Allah walau karihal mujrimun sanajan musyrikun mak embungeun tumbang kakapiranan sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap kebatilan tapi ketika Allah menghendaki gampang mudah. Urang berangkat atau teman demo mah lalagaan mah tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia anu diperkirakan bakal 1000 2000 tapi ternyata jutaan manusia sanajan TV ngajelaskeun cuma sekian ribu sekian jutaan eta nang saha ngagerakeun buat lain jelema kabeh bae lamun geus digerakeun kabeh wah tuh Jakarta pinuh Tangerang pinuh kabeh ngagejebur ka kesedane kabeh ih mangkaning boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta Banten teh kerajaan Banten Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten sapira Jakarta mah ngan sakadar kalapa naon tuh Sunda kelapa leutik kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda kelapa tapi Banten mah kerajaan internasional New Zealand Belanda Inggris
Arab, Cina, India datang na ka Banten kabeh. Sunda kelapa meleti. Mantak Jakarta kajian kena acak-acakan, tapi lamun Banten geus sudah. Di benteng ku sadane, Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa. Ge, nu mantak buayana ge lain lalagaan sadane. Ye, atuh buayana ge nyana mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae. Buaya batet. Cisadane mah kumaha gitu, pawangna dileg-leg bae. Asal teh akur baju kira tah. Ieu mah sejarah Tangerang teh. Ke kulang ke dongeng Tangerang ge. Aya naonan di Tangerang. Mantap dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang, Serang, Tangerang sangat dipantau. Luar negeri mantau. Besi hudang Tangerang. Besi hudang Tangerang. Ih Cisadane teh boga sejarah. Benteng Cisadane teh bentengan. Banten teh negara anu pinuh ku bentengan, dua bentengan, hiji bentengan zohir, kedua bentengan batin. Benteng zohirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa, baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengetahui sejarah benteng diacak-acak. Sakadar benteng zohir, benteng batin masih kayak aya. Mentek lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam. Hiji di Cikande eta kudu salam. Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang. Eta di kudu salam. Assalamualaikum orang Cikande. Beres. Cak nyana waalaikumsalam edan sia. Iya geus kitu bae. Anu boga sejarah mah pasti kitu. Urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh. Saha bae? Cikande. Oke, kukula dibahas ngaran Cikande teh naon eta Cikande. Lewat urang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui. Assalamualaikum, atut. Salam jakana. Aing di dieu di jero ya. Salam deui. Serang juga sejarah tuh Serang. Masya Allah. Terus masuk lewat kota Serang, masuk kota Banten salam deh. Begitu orang datang ke kaca-kaca Banten kakarak salam. Ketika orang keluar di Serang salam deh. Lantaran di dieu lomba nu ngageguh seantero Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak, Caricing di dieu. Banten teh lamun zohir mah kuari geus acak-acakan, batin mah masih kae. Matak loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Diris budak letik mah kolot leungit, masyaallah. Teangan saminggu horeng kawin. Aduh. Aduh aya rangga urang. Ya Karim. Lah, ikir cerita perang Badar. Terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua. Ketika para sahabat milih ir tetapi dibelokkan ku Gusti Allah, kita milih nafir harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal. Anu lobana 1000 bari sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutakhir saat eta. Sahabat hanya 300 personil manusia. Kacaritakeun mah kuari teh geus beuleun tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikeun ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat iman anu luhur bakal datang bantuan ti Gusti Allah. Allah mah segala-galana. Nu penting hiji liuhikul haq wa yubdil batil sesuai jeung Allah dek nembongkeun hak yakna Islam dek naruntukeun batil yakna kafir. Hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi. Walau karihal muslimun, sanajan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka dengan tumbangna kekafiran, tumbangna kemusyrikan. Adab urang diperintah ku Allah teh Kangjeng Nabi. Siap.
mulailah gerak para sahabat ke medan laga, melanjutkan instruksi Kanjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah. Itastaghitsuna rabbakum wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Imam Tirmidzi. Ibnu Umar saking Umar anna Rasulullah ing satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golek ngucap ya Kangjeng Rasulullah idza masyat ummati. Tatkala lumaku sapa umat ingsun al-mutayta kalawan gumede. Wa khadamatsum lan ngaladen hum ing ummati abnau Paris apa pirang-pirang anak Paris. Warum lan rum. Salatul syarau maka bakal ngalindi apa pirang-pirang kangalane ummati ala khiyari. Ingat saya pirang-pirang kang becike umat. Wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta iku gumede ing dalam lumaku. Iku gumede ing dalam lumah. Imam Tirmidzi ngariwayatkeun sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarioski idza masyat ummati di mana lempang umat kaul al-mutayta kalawan gumede edeg duti perintah ku Gusti Allah wala tamshi fil adi maraha tetapi ieu mah lempang teh asaing jabatan aya di aing kakayaan aya di aing gagah aya di aing lempang teh geus pokona mah ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeuli kabeh jeung hulu-huluna eta jelema edeng kitu ngaran asas lempang aya nu ngahalangan awas ya ce ulah kita sia karanjang sia jeung siana dibalik wae jelema bau parah itu geus teu meunang katoel teu meunang kagesek kalangkang nage geus teu meunang dilengkahan poharanya sih weh itu ku edek-edek da pohara tah jelema masyaallah kan wah di mana geus lempang umat kaula model kos itu gumede wa qadamasum abda uparis warum diladen ku anak-anak orang Persia diladen ku anak-anak orang Romawi eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener muslimin mukminin diladen ku kafirin turunlah di Persia Romawi Rum yakni orang-orang kafir geus ngaladen geus di mana-mana di negara pejabatna lempangna geus araredeg gumede asaing sia mah teu boga bintang deuleu di aing mah tuh di dia 3 di dia 4 jumlah 7 bintang aspirin dele balok sia nah araredeg lempang teh lain lalagan gumede nu kayana gumede pejabatna gumede pertahanan polisina gumede TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur geus teu kawadahan kiaina ge sarua bae silih tangtangan kiaina ge lu bener kabeh ge deuk milu ka mana ieu urang milu ka kiai ieu kieu milu ka kiai ieu kieu
Kok persepsinya jadi berbeda sih? Kitabna akur Al-Quran tapi berbeda. Berarti kan aya japuk anu nyelap di jero hate. Nah, itu berbeda. Ndeu ka mana ieu urang? Urang kok dibawa kikieuan ieu teh. Nah, nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang, ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna. Lempang teh geus teu asli. Munafik kabeh diladen ku para kafirin Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia, Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia, orang-orang Persia nu kuari meureun Iran ayo ngaladen sadaekna tah nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan, ulah ngembangkeun hak. Persia jeung Rum teh geus ngaladen yakni orang-orang kafir teh urang teh dibabawa ku urang kafir manyari tanu dibabawa ku kiai aju kiaina aju sasalaman cium tangan goblok bin tolol bin oplo bin kumaha masuk ya Allah teh si kasakikituna teh si kiai di mana Qur'ana di mana hadisna naon hartina Qur'an jeung naon hadis hartina hadis teh. Ya Allah, ya Rabbi murikak bulu. Henteu nyalahkeun ka hari tanuna, nyalahkeun ka tangkorak kiaina. Garoblog teh. Ye, cenah kiai atuh lamun politik mah lain kitu. Leg-leg ku sia politik awas di akhirat sia paling ditongkon sia. Ye, cenah kiai ge can pugu, ai ge bae can pugu kumaha sia goblok. Tungtung nama urang gelut teh jeung nyana. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi karuah, cak Kangjeng Nabi. Di mana umat kaulat di berbagai kalangan, geus puguh pejabat, geus puguh pertahanan, geus puguh eta mah nu boga kakawasaan. Yeuh deui rakyat lagi umat kaulat teh kabehan lempang geus arerede gumede. Diladenan di hadaman ku orang-orang kafir, di Romawi, Persia. Geus engke bakalna sallatashararuhum ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balaler. Kiai bakal dicaci maki, santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet kunyana. Umat anu beragama make kopea bakal dihina kunyana lantaran kaedegan jeung kagumedean. Dihadang ku jana, dihadaman ku kafir-kafir, bere duit, dibere fasilitas dan lain sebagainya. Geus bakal ngelehkeun kejahatan kagorengan kanu bararagusna. Moal dianggap atung teh. Lamun urang ngadenge kamari ieu bakal disensus kiai-kiai, deuk dinaonkeun kiai disensus. Ulah anu nanya kiai kumaha cenah lamun kiai disensus los aing mah teu berkepentingan engke cenah kiai teu meunang dakwah ngeunaheun aing meunang dakwah ji eta mah ibadah sorangan bae engke cenah umat kumaha ya atuh sabodo teh mah mikiran umat teuing atuh aing bae cepen cenah kiai kitu amat aing mah deui kitu bae riweuh aing mah ngadengena Ki Pudoli mah deuk disensus embungeun nya mah. Waduh, cenah deuk dibere sertifikat engke. Sertifikat ka kiai beus teu meunang sertifikat nya na. Aing mah meunang teu meunang geus sakieu bae. Cenah aing mah teu meunang sertifikat, aing geus teu meunang, cenah teu meunang dakwah. Moal aing moal dakwah. Moal. Deuk naon tu dakwah. Atuh cenah teu meunang atuh teu dakwah mah teu meunang duit. Nah iya mendingan dikirim orai pacok. Iya mendingan geus memeh sertifikat mendingan orai dikalieukeun. Leg-leg tara we. Jadi itu dakwah mah makin rit makin mantep dakwah. Hayu sabisa-bisa urang. Di Kangjeng Nabi ge satu menang dakwah toela. Satu menang ngomong lalauna. Urang balik deui ka dieu kajeun. Cenah ditembak syahid aing. Je, di akhirat nu nembakna di keteangan gue. Nah, jahanam bagian lu. Kiai di mana? No, sono Firdaus. Ye. Hayu sia.
jadi rela Allah mah teu kudu sieun-sieun. Nah, cenah urang ke bakal tung ieu teu menang dakwah mah teu menang sertifikat mah teu menang dakwah teu menang oh masalah. Jumat cenah ke lamun teu menang sertifikat mah teu menang aya jadi imam teu menang jadi khatib atuh masalah pere atuh Jumat. Hese-hese amat sih. Karena kiai yang mendapatkan sertifikat tidak hadir maka Jumat libur. Ayo tanggung jawab camat, tanggung jawab bupati. Itu kayaknya ge Islam ieu hudang nya ge. Kalau geus kos kita teh harare hudang. Kalau nonton bae ka aja nih. Sensus geus lah. Nah ieu mah keur carita urusan kaditu nama jaka bege gerak nang Allah ngan endek ka rumaha ieu nagara. Dek dikarumahakeun lamun lain penyempitan agama. Ketika agama disempitkan sempit bae secara zahir mah. Tetapi apakah cukup didinya Islam moal bisa lantaran Islam ketika dipersempit teu seuneun pae. Islam mah kitu. Kuari mah sararieun pae lantaran can jelas. Ketika geus jelas kudu berhadapan jeung musuh. Emang Islam sieun pae henteu. Sebab naon? Sorgana bakal ditembongkeun ke hati masing-masing. Ge, atuh emang geus polisi ge polisi anu kuari nyana kaditu arahanana. Lamun Allah mere taufik jeung hidayah ka polisi goblok meureunana aing kudu ngebantayan orang Islam. Balik deui nyana kaditu. Sia hoka. Ya atuh urang mah itu mah urusan Allah tah mah. Kuari nyana kaditu sebab can jelas. Ketika geus jelas atuh polisi ge anak saha? Anak Haji Soleh, anak Haji Makmun. Cak polisi teh bapak aing Haji Makmun. Bapak aing Haji Soleh, kok aing kudu ngabelaan si eta. Balik kanan nyana. Balik kanan. Atuh kuari mah kajeun deui eta mah urusan Allah tah mah kaditu ge. Kaditu nama atuh je atuh. Urang lamun ningali kitu polisi nu saroat loba keneh. Abri nu salat ambalayah keneh. Ulah sieun-sieun heulana. Setiap jelema salat berarti menghadap ke Allah. Jadi polres ke masjid aya. Bagus di masjidna, polisi ge asal neuk ngiuan bae ka masjid neuk salat. Aya Allah itu, ge hate da dibalikeun ku Allah nya da ge musyawarah. Yang polisi-polisi aya, ieu urang nanaonan ieu kudu ngabantayan orang Islam. Emang orang hirup dek di dunia doang. Naon hartina jabatan di akhiratna urang engke bakal disiksa mah. Heuh kumaha kitu? Piceun da priwit. Piceun bener. Bah. Udah angkat senjata. Lu dulu Kapolres ya. Eta mah urusanna geus kaditu mah rahasia Allah. Geus acak-acakan mah agama emang kumaha gitu. Kuari mah encan atuh biasa bae ulah sieun-sieun. Aya nu ngageter-geter paling kiai kona sieun cenah kudu bisa perang. Aja kunahan. Gun ngajin tuh, kudu pereh ngaji ge cek. Ai sia perang sieun pereh ngaji pereh tolol. Ngariung embungkul mah ngariung teu cenah salat ge sampir. Salat ge sampir teu. Kiai tolol ya kiai. Borangan dia tetep kiai. Ulah teh biasa bae sih. Masya Allah. Ulah biasa bae. Kumaha gerak Allah. Engke ge sahanu nyaho tah seperti itu rahasia Allah. Ya polisi nu salat ambalayah keneh kuari nyana masih keneh encan jelas engke jelas abri gitu keneh geus jelas lah je atuh sahanu daek ka neraka sih atuh nyana ge mikiran polisi ge nya aing nembak ka jelema muslim atuh aing ka neraka geus balik cek nyana encek ditembak ku nyana ayo tembak tembakan beak encek kabeh hei aku nanya, Pak, polisi kok nembak kencek? Sorga aing. Kok eta teh ditembak teh sinci? Eta mah kabogoh aing. Wah, polisi bang, beres sih polisi. Ayo kolot ditembak budak henteu. Masya Allah. Nah, iyalah carita urusanana gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke geus kalut batu Allah nu ngagerak-gerakeun kuari mah tenang-tenang bae heulanan. Urang ulah kapancing ku ieu ku itu hayu bae nu ngaji nu salat nu dagang
aktivitas orang biasa bae ulah riweuh ku perkara anu encan kanyahoan di polisi ge jasa sarua bae tenang-tenangnya ge malalikir abri malalikir urang komo matung geus bae urang tenang serahkeun segala-galana ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngan ieu doang ye di mana umat kaula lempangna geus gumede asa aing boga jabatan boga kakayaan boga wilayah jeung sajabana kitu keneh rakyat asa aing kemudian geus diladen ku para kafirin nyana geus ngadam kadinya geus kadituna bakal dielehkeun nu bener bakal dielehkeun ku nu jararahat kuari geus hampir-hampir kuari geus hampir kuari gehelanan geus nilai-nilai keagamaan jeung kemuliaan teh geus kajeun berarti terbukti ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sodaqah Rasulullah lamun urang kuari dicaci maki kiai dicaci maki misalna ku polisi misalna ku pejabat sodaqah Rasulullah tinggal kitu bae maha bener Kangjeng Rasulullah ternyata ucapanmu ya Allah ya Rasulullah 14 abad yang silam telah dibuktikan oleh polisi-polisi abri-abri dan pejabat-pejabat dan musuh-musuhmu ya Allah yang tidak beragama Islam sodaqah Rasulullah maha benar Rasul tinggal gitu doang udah geus ulah aya sedih ulah aya maha bener engkau ya Rasulullah ucapanmu telah terbukti di Indonesia geus beres aju urang ngalawan nah, tenang-tenang bae sih lah engke orai dikirim engke orai dikirim kalem bae ulah sieun engke ge aya nu boga kuncina asal geus nyana hudang we orai kikiplik mana ki pudoli ya Allah wa Ibnu Majah wallahu a'lam billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allahu a'lamu bimuradi maja'ala orang nyarakeun sarwa tegese nyarakeun Allahu sabagus ya Allah min bahiratin ing unta bahirah wala saibatin min zaidah dan warana unta saibah wala wasilatin lan warana unta wasilah wala ham lan warana unta ham kama kana ahlul jahiliyati apalunau gaya barenggangan zabari jahiliyah iku migaya ahli jahiliyahu ing ma hadza waja'lu Rual Bukhari wis kariwayatkeun sapa Imam Bukhari an Sa'id bin al-Musayyab saking Sa'id kang botalan nang Musayyab qala ling ucap ya Sa'id al-bahiratu allati yumna'u daruha li-taghit utawi onda bahirah ma iku allati onda yumna'u kanden siga opo cai susune ya lati li-taghit kadue pirang-pirang patung Fala ayyuha wala yalibuha maka waranana merasa ing leti puahadun sapong suji binan nasi kan tetap saking manusia wasaibatulan udaya anda saibah maka iku anaya ahlul jahiliyah kabeh yusaibunaha iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing saibah ya latihim gadire alihatihim gade pirang-pirang pangeran ini ahli jahiliyah pala yumalu alaiha syai'un maka dan tanggungkan ingat sesai bapa suwiji-wiji wal wasilatul anu anta wasilama naqatul bakri ku anta kang ora guru kang au itan ya naqah
ya walini tajil ibilin dalam awal manaka ibil biunza onta biunza galawan wadon zumata sana cara gariming do iyata yana koh ba'du in dalam zawsane unza biunza dei kalawan wadon kang ngawone waganulan anaya li jahiliyah kabeh sepuna iku ngantup iya lu jahiliyah kabeh ing wasirah itu agitihim kade pirang-pirang patunge ya lu jahiliyah in wasalat ihdahuma bil ukhra lamun tepung salah sawijine ya unza karone unza rara bil ukhra kalawan kang wone laisa bainahuma zakarun kang oranana iku tetep dalam antarane karone unza rara unza nu hiji jeung unza nu hiji deui tadi zakarun lanang wala mulan udaya anta ma bahlul ibli kujalune onta yadribud darabal madud kang macekakeun iya kang maceki ya bahlul ibil ad-darabal madud ing balenan kang den bilang-bilang Aiza qada maka tatgalan kan iya ham darabahu ing pacekanan eham ada ulan ngantep ya lul jahiliyah ing ham itu agi tiga de pirang-pirang patung wa'afu minal hamli lan pada nyungkeun ahlul jahiliyah kabeh ing pahaluk saking momotan palayum ala alayhiun magawara dan tanggung kening atasnya moopo seun suwiji-wiji wasamuhul hamialan ngangaranan yahlul jahiliyah ingham alhamia ingham walakin alladhina kafaru lan tetapi nesapong agakang pada karupul yada disana kabai kuyab tarunahu pada bigawe atau pada gawe-gawe ala dana kabai Allah ingat atasya kadhiba inggorah idzalika ing dalam mangkono-mangkono ja'alu nisbatu ilaihi lan ngabangsakeunane kitu ya zalik lan ngabangsakeun zalik bi zalika wa nisbatihi lan ngabangsakeun zalik ilaihi maring Allah wa aktsaruhum la yaqiluna tawilu yakana kaum iku arana ngarti iku arana paham ya kaum kabeh inna dzalika ibtira'un kana satune mangkono dzalik satune mangkono mazkur dzalik sarwa iku gawe-gawe ya naum gadofia baung kana satune ya lijalia iku hukuman ya lijalia gawe binam dzalik abahum ing birang-birang bapane ahli jahiliyah وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun Allah alam bimuradi landat kaladen ucapakan lahum gadu alladzina kafaru ta'ala umran lazira gabaila mamaring barang kang geus nurunkeun sapa Allah lan maring rasul ila hikmatin tegese maring hikmah atau ila hikami ila hukmi tegese maring hukum Allah min tahlili ma haram tu saking halalkeun nyatana saking halalkeun barang kang haramkeun sira kabeh kalu kang ucap ya alladzina kafaru ing lapada subhanahu kang nyukup ingsun sadaya kafina tegese kang nyukup ingsun sadaya ku barang kang nemu ingsun sadaya ing atase mabaing pirang bapa ingsun sadaya minadini wa sanat saking agamalan sanat qala ta'ala ngada Allah ta'ala ahasibahum zalik anat tanyukubi alladzina ubzalika mangkono mawajana alaih walau kanan sanjan hal sanajana upapirang-pirang babane alladzina iku waru ya baka besani suwiji-wiji walaitan Allah lebih tuluh ya baka bela lagi maring benar wali sifat lil inkar utai sifat mikut madakan garwa inkar yang menyeritakan zaman baheula Yahudi
Yahudi nurut jasa keaturan Kangjeng kutu percaya ka Kangjeng sehingga manehana nanyin syariat-syariat diakukeun ka Gusti Allah. Mana syariat nu diakukeun ka Gusti Allah teh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung di ngaranan patung Uzza Lata Manat. Itulah Yahudi untuk supaya mantep dumadehes ka Gusti Allah melalui patung Yahudi ya. Aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipakai dumadehes. Hiji onta Bahirah, dua onta Saibah, tilu onta Wasilah, opat onta Ham. Onta Bahirah teh onta anul allati yumna'u darruha litawagit. Onta anu cai susuna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes, teu meunang diperah, teu meunang diganggu. Berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan. Bahkan cek sakaol mah geus 5 kali anakan. Onta tersebut sangat istimewa. Kulantaran sangat istimewa ontana bagus teh susuna teu meunang digagugugat ku Yahudi. Ieu mah dipersilakeun untuk patung, teu meunang diperes, teu meunang diganggu, diliarkeun we teh onta teh. Eta onta teh diketahui, terketahui, diopenbarkeun, dicaritakeun ka masyarakat onta Bahirah ieu nugas anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa, mun kurang diperah diperes eta susu luar biasa bagusna, bisa pakai inuman jeung sajabana nyahatkeun ka. Tapi ieu teh urang pake dumadeheus we jang patung urang supaya urang araraman negara urang, keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh. Ieu onta terketahui nu ngaganggu. Masya Allah eta kos karar itu baheula mendak atuh palayah libuha ahadun minan nas. Nomor kedua aya onta Saibah. Onta Saibah mah ahli-ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana jang patung-patung. Ieu kieu nya cek ahli jahiliyah urang teh kapandek tani bebeja ka pangeran urang ka patung. Mohon diberkahkeun ceknya na tani urang. Aju urang tani pan bagus tanina. Ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu alalah gara-gara urang nyembah ka patung. Ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa. Onta ieu ulah diganggu, ulah dipuatana naon antepkeun terketahui ku kabehan, ulah diganggu jang pangerannya na. Eta onta-onta bos sekarang itu hasil maksud anu luar biasa ya. Urang dumadeus onta jang patung Saibah ngaranna. Aya deui onta Wasilah. Onta Wasilah mah anak qatul bakru onta anu ngorakeneh anu nyana ngamimitian. Onta tersebut teh dina awal anakan, awal ngorakeneh ieu onta lamun anakan engke bikang, anak pertama bikang, ke anak kadua deui bikang, taeta anak pertama anak kadua bikang, kemudian numbu bikang deui henteu aya lalakian. Mun aya lalakian mah anakna teu bagus, eta mah lontaran aya bagian urang nya nu lalakina mah bagian urang. Ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran. Sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cek nyana annal malaikata banatullah, malaikat eta anak awe Allah. Cak Yahudi bloon ge bloon deui. Mendak ieu lamun aya onta anakan bikang aju bikang deui teu aya lalakian berarti anu Allah urang kapangerankeun cek nya jang pangeran ulah diganggu gugat. Tolol bin goblok bin koplo terus gitu dah. Aya deui terakhir adalah onta Ham. Onta Ham eta adalah pahlul ibil yadribud darabal madud.
onta jalu anu gagah luar biasa. Mun urang carita onta moal paham, urang carita kuda moal pati paham. Sebab nu paham tentang onta orang Timur Tengah, nu paham tentang onta, nu paham tentang kuda orang Australia, orang Afrika. Tanya namanya hongan karena rumus-rumus kuda nu bagus mana jang jaluna khusus di Australia atau di Afrika. Kitu kene onta mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya. Mantak meuli onta teh mun di Mekah, urang mah ka ditu ka Mekah naga tuh jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang. Geus teu nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan. Onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta. Lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema loba ku ari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh ku ari kos kadari itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kadari itu teh. Tapi lamun di Arab pembeureun ieu onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal. Itu saja teh ngaranna teh Abdul Somad. Gara-gara itu di eta mah kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan. Aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan. Sejarah onta. Nah ieu aya onta ham jalukna pakai ngajaluan pakai gitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tah ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu tuh turunan anu onta ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran gua mah ieu onta ulah diganggu eta kos karar itu tah eta teh pemahaman urang jahiliyah tah eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad ma ja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh, kana onta saibah, kana onta wasilah, kana onta ham. Bohong teh Muhammad. Bohong. Kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad. Aya cenah dina kitab Taurat da tuturenan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad. Bohong. Bohong sakali deui. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijienan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teh teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos karar itu teh ulah sok jieun-jieun dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajen dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mendak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngadarukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu mantan terame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeuna atuh henteu
sebabna izin nu maca kitab jauh instruksi. Di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak. Sebab kematian Sayyidina Husain tasa gedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram. Wow, jutaan manusia, puluhan juta manusia tumplak ka Karbala, Iran, Irak terutama kadinya. Saudi Arabia, Yordan, Mesir, terus Timur Tengah, Turki, ujiana daratan kabeh ka Irak, ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain. Nu kurang keur dibahas ku hari kematian anak di kitab Qurtubi. Tah, eta teh jutaan manusia, puluhan juta, ratusan juta. Eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram. Bertepatan jeung 10 Muharram. Coba deuleu. Engke tanggal 10 Muharram isuk Senin. Wah, luar biasa. Ieu mah ieu kos kikeun dek raramean paling yatim piatu bae eta mah. Urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik tah mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda. Keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah. Tahun baru Islam mah teu kudu dirame-rame, ngarame-ramekeunana urang mah ku santunan yatim piatu. Endeuh ge geus teu kudu kumaha bere abeh terasa. Tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung. Tengah dukungan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nita. Mantep kula ngajelaskeun nu sabener-benerna. Henteu kudu endek mah santunan yatim piatu teu kudu make make bedug aya anu ngliling bedug. Tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata. Eueuh instruksi deuk kumaha atuh ramean naon. Selain di Bogor bae di mamana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae. Naon sebabna? Isineun kiaina. Ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ai teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge kiai di mamana ge. Ngan eueuh nu wani ngabahas. Kakara kuari-kuari kula ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru. 2 tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing. Ayo doa 2 tahun baru. Beres ngadoa geus beres. Dek sorangan dek berjamaah. Tuh. Nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah. Ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijienan. Ka Gusti Allah bohong. Eueuh teh di dituna Muhammad. Wa aktsaruhum la yaqilun. Lolobana mah teu mampu. Teu mampu pengetahuanna, teu ngarti bodohnya na teh. Mendak ka dieuna teh diteruskeun bae. Ieu mah jakaruhun, ieu mah jati dituna, ieu mah jati bapa moyang kami. Modal di urang aya sedekah bumi. Eta sedekah bumi teh turun temurun bo urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah nu kos kieu jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang ya berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui atuh geus bae eueuh ya di Yogyakarta mah masih kene di Jogja mah loba jasa mun ulah ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu babinahan hanya sebatas ti karuhun, hanya sebatas ti nenek moyang, hanya sebatas di laut acara laut, di sawah acara sawah. Yogyakarta teh kos gitu. Aya cerita kejawena Yogyakarta teh eta teh termasuk naon kitu nu sangat kuat. Kuari masih kene. Gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah ieu aya dina kitab Tauratna. Ketika ditangtangan ku Kangjeng Nabi, mana coba buka Tauratna? Sing belehem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipakai takarrub
jang pangeran-pangeran pugu pangeran ge salah teh cek Gusti Allah mendak eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa coba ajak Muhammad ajak coba wa idza qila lahum di mana diucapkeun ka ranjana ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul wahai para Yahudi tamasalah nu bener mah ye instruksi ye Al-Qur'an diajak ka Gusti Allah diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an melalui hukum-hukum ieu nu kieu halal ieu nu kieu haram tanu kitu mah haram tanu ieu mah halal anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh eta kos kikituan tah onta jang pangeran onta ieu jang pangeran onta ieu jang pangeran bahiroh saibah wasilah jang pangeran eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun pan cak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari ne urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis ieu termasuk kana khabis ulah sok sembarangan ngahalal-halalkeun nu haram. Yo, Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul. Ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah halal, ieu mah haram. Kumaha tah Yahudi teh? Qalu cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu nu mantap kami manuturkeun bapa moyang kami bae geus teu percayaeun ka Al-Qur'an kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan mana kiai milih pamimpin awewe kula mah lain masalah naon ieu kahareupna sing ada haram dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra. Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe ibnah awewe mantap cek Kangjeng Nabi bapakna eueuh atawa bapana aya keneh ngan geus kolot kunaon nu dijieun raja anak awewena cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaumu walau amruhum imratan eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufassir, para ahli tafsir hadis haram jatohna nu mentak bacaana ge la yuflihal qaum. Eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manu paeh nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe cak Kangjeng Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe la yuflihal qaum walau umuruhum imro'atan haram tak ieu mah beusi aya ustad beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat ikul mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh pasantren anjeun pondok pasantren majelis salim engke bae lantaran aya hama di jero hatena ieu urang angkat ieu agama babarengan maksudna ulah aya hamaan kos kitu ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui eta mah deuk eleh deuk menang negara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah. Tah eta teh mun di bahasan kos leuh jeung bapa boyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol. Lain potongan ustad da mah. Ieu cenah ieu hook sekupi. Oh, sekupi. Boh lurah, boh bupati, kajen henteu bae urang, kajen henteu. Oh, pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin pan izin jasa urang lamun dikiekeun masyarakatna aya nu ka sorga aya ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ya? Aya ka dieu ye ka sorga mah. Tan. Kurang pan ka dinya sekupi. Izin biasa. Ai kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat. Lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka sorga aing ka neraka ku gara-gara sekupi. Ya Allah. Sekupi. Gusti Allah. Oi kiai ka mana?
Itu kebayangkan aku Kiai Atut bloon biasa teh Kiai. Teu nyaho ka Bukhari baca. Besi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu. Kiai coba mana kitab Bukhari na halaman sabaraha coba kumaha dongengna. Dijejalkeun ku aing ka hulu sia. Geus ngaji sia. Dijejalkeun ku aing, tanyakeun heula atuh. Ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan, henteu hasud teu dengki salah sia, ieu agama urang rusak. Geus hayu tobatan tah nu kamari teh. Tobatna kumaha? Beuleum sakupina. Teu kuat cenah Kiai, neraka sia. Jual sarua. Ulah deui teh geus tobatan kahareup, ulah salah jasa. Masya Allah. Jelas jasa itu mah unggal hadis, jelas jasa. Dulu terjemahan inggis amat. Urang unggal poe maca hadis, maca Quran, tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae. Ya Allah, ya Rabbi. Lah cenah teh mah kiai mah eleh bae. Dek modar henteu aing mah, teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan. Ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae. Ngan ulah salah-salah teuing doang. Ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan nu bagus, atuh pamaksudan nu bagusna didukung ku aing. Adapun eleh jeung menang urusan Allah, ngan aing teu salah di hareupeun Allah ke di sidang. Ayo Uci maju. Siap. Pilgub. Pernah terjadi milih mana? Yang benar. Emang geus kanyahoan benerna? Geus, opat mata. Nyana ngomong ka kaula, hiji eueuh nu tanda tangannya soal gereja, itulah yang sangat tertarik oleh saya. Sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah. Salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja. WH anti tanda tangan soal gereja. Benar dan tidaknya terserah, yang jelas di hadapan saya cerita begitu, saya dukung dia. Bagus. Cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna, ayo geura ka darieu. Ayo atut sia. Endeng ge sagedeung deui bakal aya pilkada delekeun. Aing bersuara tuturkeun aing henteu teh. Pokoknya kudu aya kontak politik lah. Bisa tuh kontak politik mah. Duit nanaonan dia aing. Boga aing duit. Pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokona mah. Beneran aing mah. Sakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing. Sugih naon cenah boga naon? Ulah ka nyaho sia pokona mah. Sugih bae aing mah geus. Lah cenah teu boga naon ge. Atuh sabodo sebab urusan sia. Ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ge aing mah. Nah naon ge telok beak kata mah kurang seutak-seutik masalah guys. Ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah. Deuk bener apa henteu dites heula ku aing. Ai kiai nyaho emang KWH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5. Lain lalagaan. Namantak nya mah teu dipake karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh saeutik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah dieu saeutik deui naon tah eta teh panunggangan teu dibage karesep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditandatangani tah ieu sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke kahareupna geus la yuflihal qaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad. Cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan, tidak boleh, haram. Ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah. Kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram. Geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh.
eta mah cobaan. Masya Allah, eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Kolot deh kiai. Sorbana gede, udang-udangna gede. Nah, iya mana aing ngaji belum mana karaya. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah nyukupan ka jelema kalalapir soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya, padahal mah bapa moyangna layak lamun saya teu boga kanyaho sama sakali jeung teu meunang pituduh tapi geninganan pake dalil ieu mah jageus aya ti luhurna ti bapa moyangna. Cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho padahal mah teu meunang pituduh atuh teu cukup. Mun dibahas hamzahna panjang lantaran ayah hamzah inkar didinya ayah A B C D E F datang K sabaraha maziyah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah. Atuh teh cukup ngan saukur boga dalil da ieu mah ti bapa moyang teu cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyangna ge teu cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami teu cukup lantaran nenek moyangna ge teu boga pituduh. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Mudah-mudahan orang dijauhkeun ti Yahudi, dijauhkeun ti Kristen, dijauhkeun ti para kafir-kafir, diteguhkeun iman Islam urang, diteguhkeun iman Islam anak cucu urang, diteguhkeun dulur-dulur urang sehingga urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah. Kitu keneh mudah-mudahan diteguhkeun deui imanna para pemimpin urang sehingga stabil terus Indonesia sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Di barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.